lagi mun urang cinta ka manusia iraha rek cinta ka Allah. Punten. Ulama seueur ulama-ulama anu di urang nya jalmi-jalmi soleh henteu ngalepatin anu sanesna ieu mah pamadegan aranjeunna aya jalmi nu ngajukeun istri seueur samsunah rasul aya deui nu ngajukeun hiji we naon cenah jeung hiji urang rek kumaha ibadah ka Gusti Allah mikiran awewe we rek tahajud kilir heula ka ditu rek dikir kilir heula beak mikiran awewe mata kan hiji ge cukup rek kira rek cinta ka Gusti Allah ya deh terus mikiran pamajikan biayaan iraha cenah wiridanana aya nu kitu pamajikan teh ya benten-benten gitu jadi nu penting ulah dina syahwatna kaluar dina syahwat lamun kaluar dina syahwat ngadoraksakeun eta teh kedah aya ngan kedah di saeutik hubbu syahwat minan nisa wal banin murang kali gaduh murang kali sepuh kapungkur ibu gaduh murang kali teh pan janten rezekinya cek sepuh ada sing loba budak teh ngaranna loba boga budak teh loba rezeki ari ayeuna kumaha seueur budak teh lieur non margina margi sepuh kapungkur mah tiasa ngadidik sepuh kapungkur teu ngemutan kumaha tuangna sok sadian setuangna saya ya tapi tiasa di masalah agami akhirnya kumaha kasakolakeun pasian tuang tiasa nikahkeun sepuh kapungkur bari saya aya naon modalna agama anu kiat nah ayeuna dua oge teu kiat da ulah agamaan ting budak saha eta di jalan teh loba-loba teh budak teh nu di anting nu di cepak anu di make rambut teh anu di urang aring gitu ting budak saha budak jelema kitu oge loba-loba teuing sabab kolotna teu bisa ngadidik nah diparikeun budak teh kemudian itu syahwat hoyongna ka istri mangko wal banin wal muqantarah panjang tentang masalah eta mah tentang masalah syahwat mung anu kada diuniakeun di dieu ngalatih urang dina syahwatna aya riyadhah saur ulama wariyadatu al arba'u awjuhin al qutu minat ta'am wal ghammid minal manam wal hajatu minal kalam wa hamlul adam min jami'il hanam on riyadahna cara radianu alatihna syahwat dina diri urang teh ulah diantepkeun urang teh gaduh syahwat teu kahoyong urang teh ulah dilajur kahoyong urang teh kumaha carana dilatih kumaha nyakadikeun tuang tah nyakadikeun tuang teh ngalatih syahwat nyakadikeun bobo ugah-ugah wengi ngalatih syahwat eta teh saeun deui nyakadikeun sumarios eta ngalatih syahwat termasuk wa hamlul ada min jami'il hanam siap dicaci ku manusia eta teh ngalatih syahwat pada di urang mah siap dimuliakeun siap dicium tangan bolak-balik kan gitu urang mah sanes ngalatih syahwat siap dihina ku batur siap ditutunjuk ku batur kamu orang sudah siap ditutunjuk dihina ku batur tah eta ngalatih syahwat antepkeun we saur ulama ieu upami urang tiasa nyarikeun sumarios payu tawalladu min mikilati ta'am ma tusyahun lamun nyakadikeun tuang maot syahwat wa tawalladu min qillatil manam saqul irada upami urang nyakadikeun bobo teh sok sataha bobo deui kan diminimalkeun bobo teh geus kadikeun engke teh urang gaduhan hate sok bersih hate teh urang teh kulantaran sering juga hubungi bisa kadikeun teh bobo teh payu tawadam minal qillatil kalam assalamatu minal apa ngalahirkeun tina carios urang nyakadikeun cariosan urang bakal disalumpetan tina karuksakan tina kebalai tina karuksakan tulisan urang sareng bayi tawalladu min manih tamal ada min tamal ada bakal ngalahirkeun tina urang siap dicaci ku batur naon al bulugu ilal ghaya bakal nepi kana tujuan urang punten
ayeuna wargi urang nu jadi polisi jenderal, nu jadi bupati, nu jadi tokoh-tokoh agama, tokoh kepala orang jadi jelema we bahasa kolot mah jadi tokoh-tokoh jadi jelema di kolot mah. Eta teh ninggal kapungkurna kumaha? Kapungkurna jalmi biasa-biasa, jalmi hinaeun. Anjeun tapi siap dicaci. Dihina ku batur, tapi kul margi anjeunna siap dicaci, cita-cita anjeunna jadi tercapai. Al buyu ilal goyat. Ibu teh hayang bunghar, wah dihina ku batur, dicaci ku batur, tapi sabar we, tah bakal beungharna teh. Murang kali urang teh hayang jadi ieu dihina ku batur, tenang we pada ngahina batur teh ka urang. Nyeri hate kumaha Ustaz. Mun kedah tenang urang nyeri hate. Hamalul ada anil anam, hamul ada anil siap dicaci, siap dimaki. Teh bakal non nimbulkeun cita-cita orang tercapai. Cita dunia jeung akhirat. Para aulia Allah, ibu waktu zaman Gus Dur kumaha? Raeng abdi mah waktu Gus Dur jadi presiden dihina. Tenang, haraosna ayeuna kamuliaan teh Gus Dur teh. Jadi ciri waliullah teh, para wali teh ayeuna dimuliakeun mun ninggal waliullah ninggal. Kumaha di pamijahan di waliullah. Bisa ngahirupan nu beunghar kulantaran aya Syekh Abdul Muhyi. Di Mahmud seueur jamin beuneu kana kulantaran aya Syekh Mahmud. Di mana di Wali Songo. Tiasa ngahirupkeun kapungkurna anjeunna janten mulia kantos santunkeun. Nah kampungna mulia dihina dicaci kapungkurna teh kitu. Jadi nu dikedah disiapkeun naon urang teh siap dicaci lain siap dimuliakeun. Dari urang